diterima maneh ieu Semah pangabakti maneh diterima kulengan kenca rejeng kede eta katuhu bangin oh eta jiwa kelantengan kenca rejeng kotuhu ari kede mah baret ditenen di luhur dina embun-embunan dihanap dina pangkonan dicatet dina ati sanurbai sanubari anu moal keuna ku wah rejeng gingsin moal keuna ku arwah oh bagja syukur dieu beres bari nanti eta lajeng kula aya naon cenah kula dadar be kelepatan agung sucukup malum cemar hampura nu tedabok menawi wonten dosa ageng menawi teh mugia kersa ngamalum urang saling malum kur kieu mah saling malum we saling piningan naon atuh kasalahan maneh dieu eta cinggoh naon atuh kakurangan maneh dieu naon cenah wa unang asa eueuh kakurang asa eueuh kasalahan saeutik-utik acan karasana mulus urang kota isu ning mulus rahayu borakah sulamet barkah sok sanajan entrang trengkrong saeutik mah wajar wae komo eta mah tukang jengelong kade lengkapna diaturnya ngadon ieu songkok di hampura maneh pati jagat sakti pati aing anu gagah sakti mandraguna sarua jeung aing moal aya nu mapahan moal aya tandingna pati di sabelah dunia badi saya budak lemah kancikan hodam nya gagah ongko nya sakti ongko nya kasep ongko nya bonghar ongko bonghar jika tukang wanian ongko gede senok adu ngan maneh teh saeutik panyakit teh dieu kumaha bulan laun teu kaop teu mangih kopi maneh langsung timbal pada amun di leuweung mah kitu jika kaping 3 mesti Purwaisana paduka kersani malan dateng rai wonten kersakang dipuna pacinari malih kang diajeng-ajeng siang pundal kejabit timbelan sarpadu aya pikir saeunaon gudi eta sore kene aya kumeunang kieu sulase we biasana ge jam 1:30 12 kieuan deh biasa we ngabaji doro heula biasana mah sulase da sore ke tukang kenang juragan Marti senapati ka hareup kapayun cenah ade hareup ka hareup kapayun Pak Heni wapan imalan abdi Gusti Rai panjenengan nampi kana pembake kalayan nyusumang ngahaturkeun semua pangabaktos kalayan tina namarganing kalepatan agung sucukup lumet jemar hampura nu ditenda halus maneh lagamna euy lagam naon cenah teh kulan siga lagam mana lagam Cikaung jiga Bapak Ustad Ujang keur nyawer hade lagam eta disangkanya Ustad ongko nyahri seni ongko gila matak dina nadom lagi tarasilu Bapak ajar baheula deui sekali nadom lagi tarasilung itu udah Cepi damel abdi Gusti nyangakeun semah pangabaktos sihapunten anu kasuhun kalayan aya pikir saeunaon atuh teh Gusti panangaging silingi ngonang datang aya naon ieu teh cenah kulan saya wakca balakau lagi minggu lagi nang siroka tidak pedar saterabasna blak-blakan we atuh Gusti malah naon atuh kakirang naon atuh pamaksadan Patila di senapati geus eueuh kakurang jigana lamun diukur ku haliah dunia mai sok aya paribasa sudagar ti wareg dunia unggal poe usaha
Ngusahakeun usahana leuwih muceg ieu. Resi asa kurang keneh pangarti, wiku asa kurang keneh ku ilmu. Geuning unggal poe muka kitabna. Ciri-ciri meureun masih keneh aya kakurang. Ceuk batur mah emang gitu. Tapi ceuk diri pribadi asa kurang keneh jigana teh sok sanajan urang jadi raja teh karak kamari isu karak 10 tahun ieu teh ngadegna raja awa ulang teh nepi ka subur makmur gemah ripah roh jinawi aman santos sakarta lahannya cacakan usia 10 tahun eta tos cacak umur 10 tahun eta komo negara jajahan di dieu balatak di mana-mana hampir setengah dunia cing ayeuna mah kaula rek nanya ka maneh pati jeung senapati amahan urang dakna negara jajahan geus nepi ka mana wae cing ke mana wae teh Rupina Wirata parantos salu ka urang Nagara Wirata Sempala Reja terus lembur situ aya deui Gusti Kadu Pandak Nagara Magada cenah aya deui Gusti mana yeuh Panglawungan babakan mangga ge talukeun mana eta negara naon Senapati Bogor Panglayungan bakan mangga taluk oge eta Rajana Prabu Taten Sujana Aluk paingan milu kamari pisan eta negosiasina di Cireuneu paingan milu menang ngalukeun rek taluk cenah wayang milu oh kenae kitu ngan wayahna ngadadak ulah ngagagalkeun ongkoh jeung tiap bulan kudu mere upeti kitu yang di bejana ngadadak dadakan di bejana mana deui Senapati Sugan negara jajahan menang maneh sok ngahasilkeun jajahan di mana deui aya deui rupina teh eta nagara Guha Sele Bantara Siruman negara rindu alam Prabu Adbon Prabu Adbon di mana sih di Abon ayam di mana aya ngaran Raja Adbon biasana ngaranna teh eta raja teh Prabu Adbon supir Adbon mah nya ampir-ampiran jigana moal tahun deui muruluk pun dari open amin geus bisa motong mie aya deui ti aya mana ya aya deui gentra bentang pareang oge bade selambung kokan rajana lain raja ratu aja iya ratuna teh nu kasebat ratu Hin Ratu Bogor bagja Senapati bagja aya keneh sarua jeung masih eta aya bulan sarua jeung ieu negara Sampora bulan sarua jeung dibere susuh enye malah boseng sang aja udah saha rajana dieu asal loba buntutan asal teh Prabu Useng Wijaya oh ya deui mana yeuh lian teh eta Senapati aya keneh aya bulan aya negara Santio kantenan we seueur pisan kulan Gusti ti kidulna ti kalerna ti wetanna ti kulonna sadayana takluk ka urang da eta we teu pila teu dibibita ku nginyeumkeun duit dia
DP. nya Tepira di PRDP. gampang ayeuna mangajajah hiji nagara mah teu kudu make jeung perang-perang sagala rupa teangan kelemahanana we Suwuk we ku kopi beres. seueur anu kakurangan anggaran nagara bere we ku urang taluk kasih ke urang Gila taluk pisan pokona. sila bongkokan Gusti komo lamun teu kabayar eta leuwih komo kapan bisa dijabal nagarana ku urang Orang jadi nikel deh aku. Duh ngararopi batur. bagja Bagja ngararopi batur. Dicing mana kerak dua dan negara deui laboran deui Duh batur ngararopi. kantenan Gusti kantenan sueur pisan Gusti Bagja ningali anu ngopi duh. ujung hingga negara agung negara alit Duh. dalah anu kasebat kadipaten seueur anu sarabongkokan ka urang Deung. ngan nyaeta atuh Gusti Kumaha? aya naon Kumakula. pancen ti saudara panjenengan rupina teu tiasa nyaosan kana pancen saudara gagal Gusti gagal kumaha bade make jeung gagal segala rupa Jeung ulah digagalkeun pacan lunas. ampun para alun wiji sewu gubernur laksaduduga Kumaha cenah mangalam? rupina pancen ti salira kanggo nalukeun dua nagara deui nyata Amarta jeung Dwarawati dugi ka ayeuna teu acan kene tiasa paluk takluk eta raja Eta nagara leutik kitu deh ongko. eta sifat dibere waktu teh geus 3 bulan itu Geus 3 bulan eta gagawe 3 bulan. naon wae atuh maneh teh gawe Wah, aya tuh gawe teh meuli ka teu ngahasilkeun pisan. anggaran sabaraha miliar ku aing dikaluarkeun dengan kebiayaan maneh pikeun naklukeun eta dua negara Amarta jeung Dwarawati 3 bulan teh lain waktu sakedeung ya. ngerahkeun pasukan deui yeuh wadia balan tamtama nagara teh Aduh. Gede geninganan. lain biaya saeutik Lahir Kan geninganan. biaya sakit. angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara ku aing dikerahkeun pikeun ngabantu maneh naklukkeun eta dua negara Amarta jeung Dwarawati nepi ka ayeuna nihil laporanana. Duh. Ngabon ungkat-angkat teh nu aya ieu mah kulan. Sakitu difasilitasi na ku aing naon api teh kakurangan Truk di sana. naon masalahna ayeuna nalukeun nagara-nagara jeung raja-raja anu sejen mah geuning sakitu gampang nah bade. Eta disesakeun ngan 2 negara. sagurimpa nah eta anu kasebut negara Amarta jeung Dwarawati nepi ka ayeuna encan keneh hasil Sok pasihan jalan heula. Pasihan jalan heula. pasihan jalan heula Da maklum ieu mah payuneun jalan umum kulan. Wayahna suai-suai kulan. Gawe atuh Raja Kampora. cing minta laporan di maneh pati jeung senapati naon masalahna Cing naon sih? strategi anu salah Naon atawa naon deui tah? program anu salah Apakah naon metode anu salah apakah naon deui tah? nah pelaku na human error ieu. Ieu human error hukum ya. Wah anggaran teh nyaupun dicaplok we kumaha bari henteu jeung gawena Human error hukum ya. sewu menolak saduduk kagolan Gusti negara Amarta Dwarawati istuning sesah dipalukeunana Kumaha sakti rajana kumaha? raja na tigin raja na teguh Gusti Teu beunang diolok. tetiasa diolok tetiasa digomeng-gomeng tetiasa dibibita Bagus itu mah. ku masalah dunia Kuat prinsip. da emang daya kakurang Gusti oh hai kitu tiamah pati
aing ge nyaho ngan ieu mah sugan jeung sugan maneh bisa naflukeun eta amarta we heula eta hiji we heula eta aing oge nyaho nagara amarta teh nagara subur nagara makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa karta lan laharja nagara na teh model kitu raja na oge adil palamarta tur wijaksana eta beres pula eta mah nagara teh kanikmatan nagarana geus temus kanu lemut lantis kanu leutik walatra ka masyarakat naon kakuranganana atuh di amarta segala sandang paku disuning regreg pageun naon kakuranganna jigana pikeun ngabangun nagara ge geus teu kudu unyam inyem kaluar negara komo ka negara urang dan negara naga dina kali sekali peristiwa siapa-siapa tah nu jadi masalah teh eta tanah aing teh kataji kusubur makmur na gemah ripah lo jinawina nagara amarta kurepeh rapina nagara amarta melak naon wae kejadi di ku sumber daya alamna anu aya di amarta aing teh kataji lamun teh mah bisa kajajah taluk takluk ka urang nagara au-au langit bakal leuwih punjul ti nagara-nagara sege ampun Gusti tong borok nagara-nagara di alam dunia tekad aing leuwih ti eta sawarga manik lokasi antipati jagat nata kudu taluk kai Allah itu bulan itu wataket lain dipikir-pikir maraja dia kumaha harus gitu dia oh mah cita-citana luhur cita-cita nama luhur gila cita-cita nama ngan hanya ka di salah rengkah hari gitu kumaha kedua salah tekadna sarakah we terus badis badis eta sarakah saraka pan pun manehnya odi bajuna ilmuwan anu aya di negara au-au langit geus laporan ka aing kumaha cara kulata kulang yen sumber daya alam diurang leuwih jeung di amarta sumber alam ya tah sumber daun amarta teh leuwih diurang sumber alam sumber daya alam ngoprek sumber daya energi anu kasebut energi fosil anu ngahasilkeun minyak bumi eta tina pot leuwih loba di amarta malah riset para ahli jeung teknokrat anu nepi ka aing laporan yen eta bahan minyak atawa naon energi fosil anu aya di urang teh bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa karana bakal kakikis habis di tahun 2060 udah hantem-hanteman di alaan teh akulannya dapungan ya hantem-hanteman di awal hari dipulakan hantepan minyak bumi teh bakal beak masuk arek nyiar ka mana bahan bakar teh bakal beak mobil rek di mana yarana arek motor rek di mana lempangna nayaga arek kumaha oh bensin minyak tanah nice nuntutan teh aya gas dileungit-leungitkeun premium tak eta teh nu ngahasilkeun eta teh nyaeta energi fosil bakal kakikis habis nepi ka tahun 2060 ayeuna karakce 2 poe 2022 sabaraha tahun deui cing kumaneh teh karasa setahun teh 2022 nincak kana 2060 kurang ti 40 tahun deui 38 tahun deui jejegna mah 38 tahun deui jejegna rek di mana ieu mobil motor kendaraan arek di mana pikeun ngahirupkeun di rumah tangga gas jeung sajabah-sajabana anu bijilna tina energi fosil anu di dasar bumi leungit di 2060 balik di garasi nah ceuk para ahli laporan ka aing aya ganti kumaha tah kula
solusinya tina energi fosil teh aya gantina nyaeta anu kasebut bioenergi. iya bio iya Sugan teh bioaktif. Bioenergi bioenergi tina naon eta bio ada bioenergi teh naon? Bioenergi teh pikeun ngaganti biofosil. Energi fosil nu ngasilkeun minyak bumi gentos ku nyaeta eta ge tumbuh kembang teh di negara ekuator anu kasebut di negara Amarta nyampakna. aya teh geuninnya Leuweung-leuweungna geledegan keneh di Amarta macan karaja ku manusia anu sarakah. geledegan keneh kulan Intinya mah masih kena murni. Laut-lautna sakitu luasna. Butuh keneh di Amarta. Pakai nu kitu Nu matak Amarta teh jadi pangjugjugan pangirongan raja-raja nagara-nagara di luar Amarta kaasup aing raja au lagi satu kepindunya eta lamun teu mampu maneh naklukkeun raja anu ngaran si Yudhistira si Darmakusuma ku aing bakal diberi taktik jeung politik ayeuna cara jeung katangtosanana kumaha cenah kulan mun teu bisa ayeuna make peperangan ngerahkeun wadia balad pasukan baladia tentara make otak atuh maneh eta atuh diakalan kulan segala rupina oge otak jeung uteukna tong make otot capek capek-capek jeung gede eta teh biayana tanggal boros kulan boros capek ongkok rusak ongkos nguras anggaran negara ongkok nguras pake otak wayahna ku aing malih bakal diberi tugas poe ieu mal tugas naon anu enggak tugas maneh anu anyar paling Raja Amarta anu ngaran si Yudhistira si Darmakusuma ku maneh culik ku maneh bawa ka nagara engke ditahan ditawan di dia lamun teu serah bongkokan bakal dipaehan ku masing pati tu makaling pelayak wae dijeun andra kulan bingah pamarwata sultan BKM rumah sapo getong loba tinggal dahar genyer gitu ulah loba ting main game matakan ge gerak ulah loba ting main game atuh jadi butek mana genyer kangkung meret poma nama ulah loba tinggal dahar genyer mending kene ngadahar puteuy tah ieu ngabian penting kuku puteuy mah jakar we mah aya paldos bau ada genyer rasa merecek mereka kembali aja atur ka rumah ieu naon paedahna naon jadi energi na muana makan ieu kantun kakenyal wah berkembang otak maneh butek kurangan kayaknya kurangan genyer he genyer kangkung genyer
Kakinya nyel ieu raja. Sanggup Dom-dom. maneh nyulik Raja Amarta Yudhistira. Sanggup kula. Dom-doman. Aku sabaraha miliar maneh. Barkacida. Sin Banaweti Gusti. Nah aya keneh anggaran kamari. Antara si kene aya. Aya kene nu kamari sabagikan ate. Aya keneh Banaweti kula. Cukup, lamun teu cukup. Sok ngomong prak nyarita ka kaula. Nu penting lancar sagalana ieu. Dinten bana kaula kedah lumambah Gusti ayeuna tong diisuk pagetokeun deui. Culik si Yudhistira. Culik si Darmakusuma bawa ka nagara awan di dieu urang tanya agak katileungna. Lamun teu bisa serah bogokan masrahkeun nagarana urang paehan ku urang. Malan Gusti. Dinten ieu pina kaula bade lumambah amin. Panjen abdi naon Gusti ayeuna Tugas amang naon ieu. tah maneh mantong ilu-iluan jeung si Pati Ngabesot teh ngabesot. masih kene loba panjenagara nu perlu direngsekeun dibereskeun ku maneh Senapati jeung aparatur kabeh. Mar sawuk himbau wacana silukan ecat tidak meneja ecat jurus nira mantengah mana aja silukan sakedapan mawar kata manglis kadarudak sakalinggan mawon kasumpingan tatamu daya sanes resi kombayana resi dorna tiso kalimat ngiringkeun Arjuna Panah Pandawa itu kayanan anu yaktos ieu Resi Kombayana Pandita Dorna wireh astina parantos rabongkokan malih ieu teh janten mediatorna ieu raja Duh, eta beres pula. denera ngandika Dah, eta sakulas. Jaro imalan kaula nun Kanjeng Rama wayahna ulah loba ting luwak ieu Ulah ratret. kajeun loba nu ngajaga gulang-gulang di nagara Nya, tenang aya mang tenang sing tenang aya ama lain sakatiga itu jeung raja geus lomak lah. Ses ongkoh mediator ongkoh segala lah segala pasualan pasti nyangkut jeung ama kamu musek jeung ama imalat Allah Kanjeng Rama percanten kasalira aya gitu Raja Awaulani Sampurasun Senapati Syahid Sahata dayu. aya Syah Ana dayu. Uluh Kumaha? Gusti geuning itu aya dua urang jalma dianterkeun ku gulang-gulang anu ngajaga di karaton. Duh. Pangapunten Gusti anak dayo. Ana dayu. Tamu. Aya tamu. Aya dayu. Saha tamu saha ieu? Punten tiasa labet mah. Oyah. Geuning kasepuhan Resi Kombayana izin kaula mangga lebet. Tuh nya. Kadenge jero. Da koleha teh. Syukur. Mangga linggih kasepuhan.